Dari tekan ira ya sabutan tak kupacul teh eta teh. Isina bantuan. Ngomong Pak. Tadi enak. Ya temen kabina-bina ting Faisal dititah gawe teh. Masuk ku atuh kan kagok kalotor lah. Kalau toratung keke bebersih deui. Embung geus mandi. Sia teh kawas gari butuh duit. Lah, udin heula. Sia gitu dah. Resep di sana di titah mah teh kawas gari minta duit. Dah. Arek moal. Naon? Museup na kumaha. Malam Jumat ayeuna. Mingguan. Tiket 60, nu ka hiji, nu kadua 80. Jadi sabaraha? 150. Yang opan 200 nih. Ini depan malah. Ya mah. Ayo bejaan untuk kamari atuh. Pan aing geus ngomong na kumaha. Ayo teu boga duit euy. Main tah heula ka bapa mani. Aduh, bentar atuh ya. Hah? Ngomong. Aing angka kadik sarekan lah, aing nungguan we di dieu. Antar sakedeung. Najis lah. Apal ieu bapa maneh kumaha? Sarekan moal. Aisyah mah moal da anakna. Ojak antar yang sakedeung. Najis lah. Iya, tungguan. Buru. Duh, ayo ngomong ka bapak aing ya. Pak. Pak, naon? Mana nu dipacul, Pak? Iya Pak, saya tetap bersihan Oh. sana. Iya teh kudu iya na Pak, jukutna Pak. Iya lamun geus bersih mah meureun halus kana peplakanat. Ya heueuh atuh. Oh. Iya teh geus sabaraha tahun Pak umurna Pak? Kira-kira 8 bulan. 8 bulan. Bersihan kabeh itu Pak. Heueuh sok. Pak. Ya. Pak, Naon? iya teh bersihan. Kebersihan apa ya? Koneng ya kurang febor ya. Ya, Pak. Naon atuh sia mah digawe teh bupa bapak wae. Sing lening itu Pak. Heuh sing lening meh bersih. Nah, iya. Kamu kemana? Pak. Ya, Pak geus bersih Pak. Terus sakuriling nah ka dia ya tuh ka ditu tuh. Heueuh erek Pak yang dibersihan. Lain nih Pak. Pak, Nah, mana tuh Faisal? bukan duit Pak. Dah, sia mah geus kabaca. Kita tadi geus curiga raja naik pepentaan sia maek minta duit. Ek nguseup aja si Oding. Kan sia gitulah. Wah, bah. Kita digawe aing manita sotelain. Heuh pan ieu arek Pak diberesan yeuh. Heh, sok we beresan heula, sok nu kaburit. Kayak atuh. Engke. Heh, digawe sok. 200 nya Pak. Pak, 200 na jeung naon gede-gede teuing aing teh gablek duit sarua. Sok tah aya sing lening tuh. ek ulin si Oding Pak. Coring, ka dieu Bang. Aja ka. Kecumureun di wae goblok da si Isa cek aing ge. Sia Naon, usah Bang? gawe bebeangan ngajak we nguseup ka si Faisal. Nah, urang mah teu ngajak. Pan eta cenah si Faisal diajak si Oding. Si Isa nu hayang diajakna ge. Pan sia meureun pamohan apa bah? Aya aing nganawaran hungkul ban lain ngajak nawaran sal Iya. bisi ek nguseup di lebak keur gebiar. Montong duitan wae bebeah yang nguseup ka walungan mah jero wae. Nah, walungan atuh naon walungan? Teu usum ayeuna mah Bang di Sia we walungan. mantok sorangan bebeah ngajak we si Faisal. Nya aing ti tadi ge erek kan si Isa teh tah nungguan. Apa cenah cek mana diajak ke si Oding? Pan heueuh ku si Oding tadi ajak. Nah, jadi ka aing Ya udah ngajak we Bangor ka si Faisal siang betan teu Bang. Aing ek nguseup mah tinggal indit sorangan. Ah ini sorangan siapa bau? Arek aing ah. Ngajak we si Faisal Bangor sia teh babal teh wae kapret ni sia nagara. Pak. Wah. Poe kahed nya. Usaha lain mental ka kolot dah. Awas ya saroring babal siang ngajak deui si Faisal. Lah, gandeng tong lobat cungur. Raribut jeung aing kabeh lah. Belum dah. Ya kunyuk. Bah,